Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Amma ba'du, saparantosna kitu ay ba'dal basmalati walhamdalati wassalatu wassalamu. Saparantosna ki musannif ngaos bismillah. Alhamdulillah, sholawat sinareng salam. Fahadhihi makari ayal hadiroti, tegasna anu hadir. Bizahni dina manahna musannif eta risalatun risalah. Hiji risalah ay kitabun, tegasna mah kitab sogirun jiddan anu banget alitna, anu banget sakedikna. Muhimmatun tur anu penting, muhzinatun muhimmatun nu penting, muhzinatun anu ngabungahkeun lil qulubi kana hate. Ratabtuha anu tos nertibkeun atanapi tos nyusun ieu ki musannif kana risalah. Ai hadhihi maqsumatan, tegasna kana ieu risalah maqsumatan kana anu dibagi ala arba'ati fusulin kana 4 pirang-pirang pasal. Ai afrajin, tegasna mah pirang-pirang bagian. Wa khatimatin, sareng hiji panungtungan. Jadi kitab ieu teh aya 4 pasal sareng hiji khotimah. Kesimpulan, wahia ari ieu khatimah eta mah perkara tuzkaru anu ditutur ieu perkara ifadati ma pikeun maedahkeun ieu perkara ya ta'alaku anu cumantel atanapi nu berhubungan ieu ma bil maksudi kana perkara anu dimaksud. Wa ka'anna dzalika ta'allaqa sareng saolah-olah itu nu cumantel teh eta ta'allaqul lahik, cumantelna anu paneuri bisa baki kana ti heula. Wa huwa sareng ieu ta'alluq eta at-ta'alluq cumantelna min haitsu takmilin dina sakira-kirana bisa nyempurnakeun. Wa ziyadatu taudihi, sareng tambah-tambah ngajelaskeun. Al faslul awalu, ari pasal kahiji eta fi bayani hukukil zaujati, ngertelakeun pirang-pirang hakna pamajikan. Al wajibati anu wajib ala zauji di salakina. Wahia ari hak zaujah al wajibati ala zauji eta husnul usyrati, istri gaduh hak kenging saena ngarejeungan atau sae bergaul. Wa mu'annatu zaujati, sareng hak nu kadua nyaeta kenging mendapat pembiayaan di salakina. Wa mahruha, sareng maparin mahar ieu jauj
ka pamajikanna. Al paslul awal pasal kahiji fi bayani hukukul zaujati tina martelakeun pirang-pirang hak al wajibati anu wajib ala zauji ka salakina. Maksudna ari hak sareng kawajiban teh benten. Ari hak mah sesuatu nu didapat. Aya al wajibati mah eta sesuatu yang harus dikeluarkan. Mun aya hak di istri berarti kewajiban salaki. Atanapi sabalikna kewajiban istri berarti hak salaki. Wahya ari kewajiban nu jadi salaki ke pamajikan eta husnul usrati saena ngarejengan saya bergaul lalaki salaki ke pamajikan. Wa mu'anatu zaujati sareng ngabiayaan pamajikan. Wa mahruha sareng maparin mahar ka pamajikan. Wal qasamu sareng maparin giliran. Tiasa ngabagi waktos. Wa ta'limuha sareng ngawurukan ieu jauz ka pamajikanna makana perkara tuh taju nu dibutuhkeun ieu ma atau ieu ilmu ku pamajikanna ilaihi kana eta ilmu kana eta ma min furudul ibadati diantawisna salaki kudu ngadidik parduna ibadah kanu jadi pamajikanana. Wa sunaniha sareng salaki kudu maparin didikan tentang sunah-sunah ibadah walau ghairu muakkadatin sareng sanajan salian ibadah anu sunah ghair muakkad. Wa mimma sareng tina perkara ya ta'allaku anu aya kaitan bil haidi sareng perkara haid. Hartosna salaki ge kudu ngajarkeun ilmu kumaha carana lamun pamajikan haid, hukumna kumaha, rukun sunahna, babatalanana jeung perkara-perkara anu teu meunang dilakukeun ke awewe nu keur haid. Wa min wujubi taatihi sareng salaki kudu ngajarkeun ka pamajikan tina wajibna taat nu janten istri ka carogina. Bima tina perkara laisa bimaksiatin taat nate lain karena maksiat ka Gusti Allah. Al-Faslu Tsani pasal kadua eta pibayani hukukil zaujiji mempertelakeun pirang-pirang hakna salaki al wajibati anu wajib dilakukeun ala zaujati ku pamajikanana. Wahia ay al wajibati ala zaujati teh kewajiban pamajikan kanu jadi salaki. Eta taatu zauji kahijina kudu taat pamajikan kanu jadi salakina fi ghairi maksiatin lain tina taat salian maksiat. Jadi mun miwarang maksiat mah teu kedah taat. Wa husnul muasyarati sareng kedah sae pamajikan rerejengan jeung salakina. Sami salaki kudu sae rerejengan. Istri oge kedah sae bergaul sareng carogena. Wa taslimu nafsiha jeung kedah masrahkeun awakna ieu pamajikan ilaihi ka carogena. Wa mulazimatul baiti sareng netepan cicing di imah. Bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu ya Rasulullah ya Muhammad. Jadi kedah calik di bumi tanpa izin salakina mah. Wasianatu nafsiha jeung kawajiban nu sanesna ti ka pamajikan teh nyata kudu ngaraksa awakna eta pamajikan min antu tia dina ngameunangkeun nincakna eta pamajikan firasahu kana
amparan atanapi kasur carogena Lubang paling bawah adalah lubang yang goeruhu salian Nabi sallallahu alaihi wasallam kacarogena pertanyaannya, lalu siapakah sadama tengenge ngasupkeun Jibril sampaikan kepada tekenge ngasupkeun Jibril menjawab, lubang yang paling bawah di pameget salian carogena ka tempat tidurna masadna molah salingkuh untuk penyembah berhala. wal istijabu sareng gawe halang-halang ieu pamajikan Terus menerangkan an ru'yati ajnabiyin tina ninggalna lalaki anu saejen Yahudi disaiin kana hiji perkara oleh umat Nasrani. min badaniha tina badanna eta jaujah walau wajhaha sok sareng sok sanajan Rasulullah SAW ninggalna wajah dan bertanya kepada Jibril, ka eta pamajikan wahai Jibril, wa kafaiha sareng dua dampal neraka yang ketujuh. pandanganna eta pamajikan Jibril diam saja tidak menjawab. masada me istri kudu ditutupan Pertanyaannya, tapi ti lalaki tetap sejen diam. misalnya muhrimna mahromna Jibril akan badana menjawab tina badana Akhirnya Jibril atawa wajahna eta dua pandanganna Muhammad, ilaihim ida nadru di kalangan umatmu karena ari sanyana ningali ilaihima kana wajah sareng pandanganna dampal pandanganna eta haramun hukumna haram. merangkulnya dan Jadi mun ajnabiyah di atas pangkuan. ningali pamajikan batur Berapa lama Rasulullah hukumna haram dan langsung menangis bersimpuh walau ma'an tifa isyahwati walau ma'an tifa isyahwati sareng sanajan apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka? sepina syahwat sanaos ningalina teh teu nganggo syahwat Jibril menjawab, benar haram Muhammad. Lakukan wal fitnati sareng yang belum bertobat. walaupun teu aya fitnah tetep we teu Setelah itu kenging Rasulullah menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata ummati, wa tarku mutalibatiha sareng ninggalkeun mentana pamajikan ummati, ummati. pamajikan ulah nyungkeun Beliau selalu tidak lahu kacarogena dalam keadaan bima kana pamenta faukal hajati saluhureun pangabutuhna azan. Barulah beliau bangkit ari kabutuhna tos kapenuhi mah kembali sujud ulah nyungkeun mun dipasihan ketika Abu Bakar menyadari hal ini beliau mengetuk pintu. walau alimat sareng sanajan terang ieu pamajikan qadrutuha salakina teh Abu mampu Bakar sedih dan berseru di alaihi kana nyumponan eta faukal hajat untuk masuk ke rumahmu ya Rasul. sanang salakina mampu Tetap tidak ada jawaban. memenuhi kehendak Di istrinya jalan Abu Bakar bertemu sahabat Umar. tah teu kenging Engkau menangis wahai istri Abu Bakar? nyungkeun di luar hajatna kabutuhan Abu Bakar keluargana menceritakan keadaan Rasulullah SAW. wa tanfifuha sareng ngaraksa pamajikan Rasulullah dan terjadilah hal yang sama. antana wulima tina nyokotna atau mengkonsumsina Di jalan Umar bertemu sahabat perkara Farisi dengan atau dan Ishaq katuangan Umar bercerita kepada Salman hingga membuat atau dia hasil usaha berani yaksibuhu anu digas anu dikasab ieu usaha Salman usalakina melangkah menuju rumah Fatimah minal malil haram tina radhiyallahu anha dan harta nu haram. Setengah berlari Jadi istri menuninga salakina teh korupsi misal salam. teu kenging Mendengar suara bahkan lembut kedah ngemutan sejuklah dada Rasulullah. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. ala haidiha Alangkah terkejut wa adamu kizbiha sareng kawajiban istri nu sanes Rasulullah, ayah tercinta amat kurus dan teu kenging Fatimah ngabohong eta pamajikan menangis, wahai ayah, ala haidiha terjadi perkara hedna eta pamajikan seperti ini. wujudan dina aya head Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara wan kitoan sareng pegatna head bagaimana mungkin alfasu salisu Jibril mengatakan asal katilu pibayani eta martelakeun fadli sholatil mar'ati kautamaan salatna awewe pamajikan pi baitiha di imahna besar cinta Rasulullah wa fi annaha sareng dina sanyana eta salatna mar'ah aya salatil mar'ah tegas nama salatna pamajikan pi baitiha di imahna eta dulu leuwih utami min salatiha tina salatna eta pamajikan
ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mencintai beliau dengan berselawat. Diandaikan malamun Nabi Muhammad aya Sampaikan heug awewe milu salat berjamaah jeung Nabi alus kene salat di imah kanggo istri. Qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma anu pangleuwih deuketna perkara takunu anu aya saha almar'atu awewe min wajhi rabbiha tina pikarido pangeranna eta pamajikan iza kana timana aya eta pamajikan fi qari baitiha aya di jero imahna eta pamajikan wa inna salataha sareng saestuna salatna hiji istri pisuhni dariha ditepas imahna eta istri eta abdulu langkung abdol min salatiha tina salatna pamajikan fil masjidi saekene salat di tepas bumi saurah disieumannya daripada salat di masjid khawatir aya fitnah wa salataha fi baitiha sareng salatna pamajikan di bumina eta abdul langkung utami min salat tiha tina salatna eta jaujah pisuh ni dariha ditepasna memberi ngabandingkeun salat ditepas di payunan bumi ditepas atau napi ruang tamu ditepas eta langkung sae salatna teh lamun dilaksanakeun di lebet bumi wa salataha fi muhdaiha jeung salatna hiji istri dina kamarna istri abdulu min salatiha fi baitiha eta langkung utami salatna tinimbang di bumina di lebet bumina atau di ruang tamuna. Salatna istri di tepas bumi langkung sae dibanding anjeunna salat di masjid. Salatna istri di tengah bumi langkung sae tinimbang anjeunna salat di tepas. Salatna di kamar langkung sae langkung utami daripada salat di tengah bumi. Wal makhdu'u bidomil mim wal muhdu'u bidomil mim jeung lapat muhdu'u kalawan ngadomahkeun mim eta maksudna baitun hiji kamar pi baitin wa di jero imah wa zalika sareng ieu anu ditutur li satri pikeun tutup-tutup supaya istri lebih tertutup salatna. Al faslu rabi'u ari pasal kaopat bi bayani hormatin nadri rajuli dina martelakeun haram ninggalna lalaki ilan nisa'i ka awewe al ajnabiyati anu sejen sanes mahramna wal aksi atana bisa balikna haramna ninggalna istri ka pameget ajnabi. Ayeuna druhuna tegasna meningalina awewe ilahi ka lalaki. Pama maka perkara yahrumu haram naon ru'yatuhu ninggalna perkara ala rajuli ka lalaki. Yahrumu haram naon ru'yatuhu ningalina ieu pameget alal mar'ati ka awewe minhu tilalaki wal murahiku sareng ari murahik teh pameget nu sakedap di dewasa tos beger fidzalika tina eta paharaman fidzalika tina eta paharaman karrajuli seperti haramna ninggal awewe lalaki ajnabiyah sanaos anu ditinggalna teh teu acan baleg tapi tareh baleg tetep haram
remaja. Wayalzimu maka mesti atau nampa maka wajib saha waliyahu kawalina eta murahik naon manuhu kana nyegahna ieu wali ka murahik minan nazri tina ninggal ila ajnabiyati ka istri nu sajen sami murahik kok gitu kenging walaupun teu acan baleg sami haram hukum haramna seperti rajul lalakeun tos baleg. Wayal zimuha sarang mesti kawalin ajnabiyah awewe tos baleg naon al ihtijabu eta wali kedah marentah ke nutup aurat atau berhijab marentahkeun ka ajnabiyahna min hutina paninggalna murahik wa kalmarati sarang seperti awewe bidzalika tina eta paharaman al amrodu are awewe nu deukeut beger. Tina fikih anu sok disebat ajnabiyah nyaeta awewe nu sajen, ajnabi lalaki sajen, ajnabiyah mar'ah ninggal ajnabi haram, rajul ningali ajnabiyah haram, ajnabiyah ninggal murahik awewe nu tos baleg ninggal pameget murahik nu bade baleg haram. Aya ge amrod mah istri entos beger tapi teu acan baleg sami teu kenging ninggal pameget boh nu murahik atanapi entos janten entos baleg rajul atanapi sabalikna. Al amrodu ari awe anu deukeut ka beger al jamilul wajhi anu geulis wajah kadanya gitu deui keterangan bin nihayah anu tertulis dina kitab nihayah li Syekh Muhammad Misri karangan Syekh Muhammad Misri wa pima sareng dina perkara waqa anu tiba nutumiba ieu perkara pihi dina itu paninggal aya nadri tegasna mah paninggal mina jajri tina nyegah ninggal anu haram ayal man'i tegasna nyegah minal kitabi anu tos dinas wal Quran wal ahadis sareng pirang-pirang hadis. Jadi tos aya keteranganana tos tercatat dina kitab Al-Qur'an sareng hadisna Kangjeng Nabi. Wayah rumus sareng halam ala rajuli kalalaki walau majbuban sanajan lalaki eta anu pagas zakarna potong zakarna sami teu kenging ningali ka murah ka amrod atanapi ka mar'ah wa khasian atawa lalaki teh dikebiri dipotong wa aninan atanapi lalaki eta teh impoten wa mukhnisan sareng kabanci wahiman sareng tos pikun sami nadruhu ninggalna itu rajul ila ajnabiyah ka awewe nu sajen teh mustahadatin anu mustahad mustahad teh istri anu tos memasuki usia batal wudu lamun diragap hatta ila wajha dugi haram ningali kana wajahna wa kafaiha sareng dampal pananganna dahron wa batnan boh dampal panangan nu lebet atanapi anu luar atau nu lebet wa huwa sareng aya haramna nadroh teh eta al mufti bih anu tos difatwakeun kaharamanana lakin akan tetapi nanukila parantos dinukilkeun anil aksarina tika seureurna ulama halal saurna teh naon anadru ninggalna ila zalika ka istri nu nembe aman nadru rajul napon aya ninggalna lalaki ila zaujatihi ka istrina wa amatihi sareng ka amatna
kabudakna hamba sahaya fi hali hayati kulin tina tingkah hirup saban-saban sahiji min humatina zaujah atanapi amat bajaijun eta menang walau mawujudi maniin sareng sanajan sarta ayana anu teu nyegah sarta ayana anu nyegah minal istimna'i tina ngalap suka qoribi zawali anu deukeut kana bijilna cai mani kahaidin saperti haid warahnin sareng amat nu digadikeun lakin yukrahu akan tetapi na dimakruh ke naon na parji ninggalna parji hatta min nafsihi nu aya dina awakna sorangan bila hajatin kalawan tanpa hajat bihilapil mani'i berbeda kalawan nu nyegah albati izawali anu ngendorkeun kaluarna cai mani ka ini tadat seperti parantos dibiasakeun saha azaujatu pamajikan an subhatin tinawati subhat fayahrumu maka haram naon annadru ninggal ilama kana perkara baina suratiha antara tuurna eta jaujah warukbati antara bujalna eta jaujah warukbatiha sareng tuurna jaujah duna goirihi henteu haram ninggal salian eta antara surah sareng rukbah kal maharimi saperti ninggalna muhrim wal amati sareng amat al mujawwajati anu dikawin aman nadru sareng anapun ari ninggal di ajlin nikahi ninggalna hiji pameget karena arah-arah rek ditikah aman nadru sareng anapun ari ninggal lalaki ke awewe di ajli nikahi karena arah-arah bade ditikah paya juta kenging ilal waji wal kafaini dugi ninggal wajah sareng dua panangan dua dampal panangan pakot tungkul minal hurroh ti awewe anu merdeka jadi awewe merdeka anu bade ditikah ku calona tiasa ditinggal mung tiasa ninggal teh wajah sareng dua dampal panangan wa ilama adama wa ilama sareng kana perkara ada nu ngalianan ma anggota badan baina surah wa rukbah minal amatah ari amat mah hamba saya mah boleh ningali saluruh badan eta amat lalaki teh tapi teu meunang ninggal antara bujal sareng tuur waya juju jeung wenang naon an-nadru ninggalna rajul ila ajnabiyah ka istri anu sajen pil wajhi faqat kana wajahna hungkul li syahadati pikeun hiji kasaksian wal muamalati sareng muamalah contoh tiasa pameget nu sanes tiasa ninggal ajnabiyah karena persaksian atanapi dalam urusan muamalah tiasa wa ilal amati sareng meunang ninggal amat inda syara'iha nalika meserna amat tah bangun bade ninggal meser amat model kapungkur bade ningali hamba saya istrinya amat bener fima dina perkara ada nu ngalianan al aurati kana aurat minadzahiril badani tina luarna badan waya juju jeung wenang naon annadru ningali nalalaki ilal ajnabiyati ka awewe ajnabiyah wa masiha sareng ngusapna ajnabiyah lil mudawati karena arah-arah rek ngobaran tah dokter pameget lah tabib pameget tiasa ninggal badana ta awewe nu bade diobaran bil mawadi'i dina pirang-pirang tempat alati yahtaju anu butuh isi dokter teh si jalmi teh ilaiha kana eta tempat-tempat anu bade dilandongan walau farjan sanaos
ngaragap harjina bisyarti husuri man kalawan syarat kedah aya saksi walina yamna'u anu nyegah ieu wali al khulwati kana nyepen, jadi ulah sampai keduaan, min mahromin tina mahromna wa nahwihi atau salian saumpamana mahrom, wa bisyartin kalawan syarat faqdi jinsin eta ge lamun teu aya jalmi nu ngobaran sajenis, maksudna teh dokter istri, mualijin anu ngobatan, waya juju jeung wenang naon anadru ningalina lalaki ilaihi kaya ka ajnabiyah aidan litaklimi kanggo ngajarkeun perkara anu wajib, ditaklimil wajibi pakot kanggo ngajarkeun perkara anu wajib pungkul alaiha ka eta mar'ah atau ka ajnabiyah, kama qala Subki seperti pangandikan Imam As-Subki wa ghairuhu jeung saliyana Imam As-Subki. Wadzalika sareng eta kawenangan teh inda faktiman eta ge lamun teu aya jalmi yu'allimuha anu ngajarkeun ka ajnabiyah minal maharimi ti mahromna wa nisa'i sareng nu ngajarkeun teh seorang perempuan. Hiasan tingkah nangyasan ieu umpama teh alal mudawati kana ngobaran wa inda ta'assuri ta'limi sareng nalika aya kasulitan belajar miwarai hijabin tina sampengkeun hijab, misalkan itu si guru teh kudu bisa ditingali da keur praktek kudu maka hijabna tiasa dilaan, walaya juju sareng teu kenging teu wenang naon nadru ninggalna pameget ilaiha ka ajnabiyah ningalina guru lalaki pameget nu sanes mahromna ka ajnabiyah li ajli taklimil mandubi kana arah-arah ngajarkeun nu sunah. Tah ieu mah kedah dihijaban nu sunah mah bi khalafil amrodi berbeda kalawan amrad istri anu tareh bager ne tareh beger tareh balik, tah lamun istri nu remaja lah nu bade balik eta kenging faya juju maka kenging naon an-nadru ninggalna rajul ngaina lalaki ilaihi ka eta amrod li ajlihi karena arah ngajakeun perkara sunah kadata eta keterangan teh fi syarh nihayah aya dina kitab syarah nihayah di Syekh Al-Misri karangan Syekh Al-Misri ala ghayati li Abi Suja'i nyarahan kana gayahna Abi Suja. Al-fasul awal fi bayanil huquqi zaujati wallahu alam bimuradih. Insyaallah tina pertemuan selanjutnya urang pedar hiji-hiji 4 pasal sareng hiji khotimah, mudah-mudahan barokah wallahu alam bimuradih.